Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten para siswa sadaya, wilujeng patepang deui di channel Ihersta. Dina kesempatan ieu Bapak bade medar perkawis iklan layanan masyarakat. Aya dua kompetensi nu kedah ku hidup dipicangkem atau dipahami dina ieu kompetensi. Nu kahiji nyata kompetensi pengetahuan, nu kadua nyata kompetensi keterampilan ya. Dina kompetensi pengetahuan hidup dipiharep bisa nafsirkeun atau mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks iklan layanan masyarakat. Anu kadua hidup oge bisa ngadefinisikeun struktur iklan layanan masyarakat. Seterusnya hidup bisa menunjukkan budaya literasi boh visual gitu deui audio visual ya. Dina kompetensi keterampilan hidup dipiharep kahiji bisa nyusun teks iklan layanan masyarakat ya. Kedua bisa ngomunikasikeun iklan layanan masyarakat ya. Sateusan orang benar ngeunaan iklan layanan masyarakat aya alusna orang medar heula jenis-jenis iklan komersil. Nu kadua nyata iklan corporate ya. Nu katilu nyata iklan layanan masyarakat. Tah ayeuna urang benar ngeunaan iklan komersil. Iklan komersil miboga tujuan nyata pikeun ngadukung pemasaran kampanye hiji produk atawa jasa. Iklan komersil teh kabagi dua, anu kahiji iklan strategis, anu kedua iklan taktis. Iklan strategis digunakan pikeun ngawangun hiji merek, ieu teh dilakukan pikeun mere informasi ngeunaan nilai merek jeung manfaat produk. Nu kadua nyaeta iklan taktis. Iklan taktis boga tujuan nu penting pisan, ya iklan teh dirancang pikeun ngadorong konsumen sagancangna ngalakukeun kontak jeung merek produk nu geus tangtu. Ilaharna iklan mere tawaran khusus dina jangka pendek pikeun ngadorong konsumen mere respon dina poe nu sarua. Anu kadua iklan corporate. Nurutkeun Majadikara, iklan corporate nya iklan nu miboga tujuan pikeun ngawangun citra hiji pausahaan nu akhirna dipiharep bisa ngawangun citra positif produk-produk atau jasa nu diproduksi ku eta pausahaan. Tah anu katilu nyaeta disebut iklan layanan masyarakat. Di zaman ayeuna harti iklan teh jadi ngelegaan. Iklan lain nganungkul barang jeung jasa anu ditawarkeun, tapi oge hiji kaayaan kondisi anu tangtu. Urang mikawanoh ayana istilah iklan layanan masyarakat. Dina iklan layanan masyarakat, si iklan teu ngarayu hiji jalma pikeun meuli produk atawa jasa. Iklan layanan masyarakat nawarkeun hiji kondisi ideal atawa hiji kondisi anu leuwih hade dina hiji lingkungan masyarakat. Aya dua pendapat anu bade dipedar dina ieu pedaran ya. Nah hiji nyaeta pendapat Majadikara ya. Nu kadua pendapat Ti Kasali. Majadikara nyebutkeun yen nu dimaksud iklan layanan masyarakat teh mangrupa ajakan, pernyataan atau parentah ka masyarakat pikeun ngalakukeun atawa teu ngalakukeun hiji tindakan demi kepentingan balarea atawa ngarobah perilaku nu kurang hade sangkan bisa leuwih hade. Misalna wae masalah kebersihan lingkungan. Nu kadua nyaeta Ti Kasali. Kasali nyebutkeun yen nu dimaksud iklan layanan masyarakat teh nembongkeun pesan sosial nu boga tujuan pikeun numbuhkeun kepedulian masyarakat kana sababaraha masalah nu kudu disanghareupan. Kumaranehna diantarana misalna kondisi nu bisa ngancam keharmonisan jeung kahirupan secara umum. Kitu nurutkeun Kasali. Jadi bisa disingkatkeun tina pedaran di luhur teh aya 8 ciri-ciri ILM teh. Nyata nu kahiji nyaeta iklan teu miboga tujuan komersil. Nu kadua nyaeta sifat iklan umum. Nu katilu nyaeta ditepikeun pikeun balarea secara umum. Nu kaopat nyaeta diajukeun ku organisasi nu kompeten di bidangna. Nu kalima nyaeta teu miboga sifat politik. Nu kagenep nyaeta miboga wawasan nasional. Nu ka-7 nyata bisa diiklankeun. Nu ka-8 nyata miboga sifat nu tingkat kepentinganna mendesak, unggul, ku kituna didukung ku media lokal jeung nasional. Tah ayeuna urang sebutan sababaraha contoh ngeunaan iklan layanan masyarakat. Nu kahiji nyaeta ngeunaan narkoba.
stop narkoba. Nu kadua nyaeta ngeunaan bahaya ngarokok. Tingali contohna. Jantung ruksak, kanker ngagalaksak, duit beak. Tilu nyaeta tentang global warming atau pemanasan global. Lamun geus kieu hiji tangkal gede hargana. Nu kalima nyaeta ngeunaan lalu lintas. Mangga tinggal. Saderek aman, jaga kesehatan tetep fit, rawat kendaraan saderek, gunakan jaket, sarung tangan, sepatu, helm, upama naik motor. Salajengna ngeunaan runtah atau sampah. Nggak tinggal. Mun boga akhlak, moal micen runtah sambarangan najan keur sepi. Salajengna ngeunaan bahasa Sunda. Rebo nyunda, hayu urang ngamumule bahasa Sunda. Ayeuna ngeunaan pendidikan. Mangga tinggal pendidikan. Hayu urang sakola. Barudak urang kudu sakola. Sakola teh dipikaresep ku urang bisa diajar jeung bisa bari ulin. Tah ayeuna ngeunaan ngumbah leungeun. Bahaya barang dahar teu kumbah leungeun. Poe padaran ngeunaan iklan layanan masyarakat. Aya dua kompetensi nu kena hidup dikuasai. Kompetensi kahiji nyata kompetensi pengetahuan. Sedangkan anu kadua nyata kompetensi keterampilan. Dina kompetensi pengetahuan hidup diharap bisa ngidentifikasi ciri-ciri tina iklan layanan masyarakat. Terus bisa nyebutkan definisi iklan layanan masyarakat nurutkan para ahli tadi ya. Sedangkan dina kompetensi keterampilan hidup ke diajar nyen gambar iklan layanan masyarakat ya. Nah, gambar iklanan masyarakatna make kalimat iklan layanan masyarakat ya, make bahasa Sunda ya. Salajengna dina kompetensi pengetahuan. Dina kompetensi pengetahuan mah hidup engke kudu ngajawab soal pilihan ganda dina Google Form di handap. Nu aya dina deskripsi link YouTube Bapak ya. Sadayana soal aya 15. Jadi mangga engke dikerjakeun ya. Tah mudah-mudahan materi Bapak aya manfaatna. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.